jika bayar kemananya ya? Ya, aduh, kayak karah rosong nih. Aduh, kayak karah rosong nih jika bayar kemana wae tuh jitin budak teh. Aduh, uga minat tuh ngurus tunjungnya. Gawe teh buah es wae gitu. Kayak karah rosong jebak perasaan rusuh itu. Anu daguan ku batur nih. Kabian, ayo budak. Kemana nih kabian teh? Aduh. Tidak baik, mesti ini sare sudah. Aduh. Kabian. Aduh. Kabian. Udah sarawe tuh. Aduh, ampun teh. Kahayang pisan kaguam. Aduh. Tuh sian jualan tuh kararosong bat. Urang aya pentinggal tuh tadi tuluy ka kaler. Kita abah keur teu ngaranna awal. Ekor ieu anu ngapoe. Ya, ulah pengadulan wae. Bakar rosong. Ke abah ka kaler sepenting, aya penting. Ke balik abah teh kudu geus pinuh. Loh, kusaha abah sianana? Kusi atuh, tu abah ka kieu ka kaler. Abah mah teh ngomongnahan carita. Ganggu we. Ngaranna sare nyari abah kita. Tengah raruna. Jeung kudu ngeusian jolang cenah Pak kitu. Si abah. Ari manehna karah init si abah. Kita ka batur. Dasar aja di kumaneh. Ayo bener karena rosong asa mending sare mungkin di mana si abah geus pinuh mana si abah balik pinuh ya teh cek si abah ieu sian cenah kumaneh Alhamdulillah, jika bayar geus eueuh, berarti geus milantak bener. Ieu dong jika musuh bayarnya bager ya. Aduh. Ya, alhamdulillah di jelema. Kita minuhan cai jeung pinuh ye jolang ka ditu ka diheesan jolangna. Aduh, kabayan. Ais juga dapat geus pinuh gede sen kumaneh. Cai karosong. Alah. Ayo abah osok salah wae, abah mah. Salah kumaha? Pan tadi teh, kuring teh nanya ka abah teh. Kumaha? Kunaon ngeusianana kumaneh cenah kabayan. Tuh kapan kuring teh yo dieusian kuring ieu teh. Aduh. Jeng. Abah teh ngeusian tadi ni teh kumaha di esan. Tidak pinuhan cai, cek balik wan diri teh geus nyapak pinuh, karik tak awas teh pangareuna. Karik mani keneh kurang eta ka kumaneh. Eta tiga tutuna, tadi udah dina tuur nu tarang. Di dipake. Batak abah, karena bahasa teh sing ngarti. Jadi salah bahasa mah salah arti. Cek abah teh eusian bak kumaneh berarti kuring didiukan gitu. Ngomong jeung maneh kabayang tara kabagian bener. Ampun si abah eueuh ngalewas rek es deui.